Kayak jalan bisa orang-orang acan. Marah nanya. Marawi kapal dia. Bukan aja jalan dia. Jang, sah itu, sah akar ningali. Tuh, orang saruat apa? Saja. Ya, Jalmi sirah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banten Jang? Abdi di kota Pak. Di kota. Mohon. Paling mana kotana? Ada kota Genjing cat sekedik lah. Duh asa leuasnya. Kiring caringnya puntennya. Mohon mangga. Bade ka saha Jang? Jadi gini Pak, saya dari kota ke sini tuh mau nyari tanah gitu. Barangkali di sini beli aya gitu bisi aya nu ngajual tanah. Mohon. Hubungi saya. Oh, pada beli tanah. Kan buat ngembangin usaha gitu. Usaha naon? Eta melak jamur. Melak jamur. Mau Nah, di sawah Jang euy. jamuran biasa. Tapi saya Lain. barusan saya lihat di sekitaran di bawah tuh lokasinya cocok gitu buat melak jamur mah. Jamur naon? Jamur tiram. Belum taunya. Acan atuh. Nya matakna sok nenangkeun tanah di Sugan atuh. Ari palidinya mah tanah kagungan sing abdi teh sakeluargi. Oh, Mohon. begitu ya. Heeh, ngan moal diical. Karena saya cocok sama lokasi itu tuh. Tapi kira mang Kono strategis kenaheun lah. lain. Ah tetegang orang ngopi heula we. Cing Jang hayang kopi lah. Kopi naon, Pak Ji? Kopi hideung we orang Aduh, kampung bios lah. Pak Ji ah. Jangan ngararopet, bios. Bahasa teh nya. Orang kota mah nya. Tidak bisa. Mana-mana saya barusan udah bikin energen barusan di bawah. Udah muhak, Tapi kalau ada kopi mah belum. tapi belum. Jadi hayang deui na teh. Atunya kembalilah di ayam. Basa-basi pisan. Waduh, gimana ini? Warung nggak adaan ini, nggak ada yang beli ini. Padahal ya tuh, aduh, kocan ayana naonan, modal kikiran hungkul, jajar we lah. Iya, badalai. Sebaraga duit, meren, sejarajan teh. Ayah sapu, ayah tangkal sapu, Duh, ayah tahunan. setelan kieu juga orang Padang ya Haji. Jika anu sok kikitu main kan. Semarpu karena naon itu. Jaga doling gitu dia. Sampurkeun setting. Apun. Anja. Si Haji deui, hoream. Ih, si eta kan gendam we beunanya. Pun. Naon atuh lah. Aya naon lah. Bisnis. Udah nggak ada bogan ya? Ah, sudi. Asli yang mana ini mah? Nah, mung. Ayo lah mau kemari. Entos 2 kali wa. Iya tadi wa. Ulah sampai ke 3 kali wa. Engke hat-trick wa. Ih, angguran mah saya hat-trick saya pun. Wah, banget. Asli. Jadi kira semua aku sedih tapi nyampurkan wae ka Haji teh. Lu udah kangen? Iya Haji sekarang gitu mah. Balap. Kasep di orang Padang. Nih ya. Ayo udah. Naon? Mereka apa? Sudi. Aduh. Mana mah teh bisa dibilang pikirnya aku Haji teh. Antar ke cair berdua. Agar we salah maka urang deui. Oh, ayo antar ke cair ke duha. Bae hade ya. Tobat. Aduh, maaf Pak Ji. Jadi ngisin-ngisinin saya. Karena dek dibikeun nyokot sorangan. Tapi mau cenah geus narukeun cenah ditu. Saya mah hidung orangnya. Di kopi bagian uwa deh. Mantap. Oh, ketukar. Maaf Pak Ji. Iya kumaha itu anu seriusna we ieu serius kumaha. Ya, pokoknya saya mau nyari tanah di sekitaran sini lah. Tanah sawah, tanah gamlung. Tanah kamu buat apa? Tanah sawah pokoknya. Sawah dek melak pare. Ih, udah dibilang jamur. Itu lah Haji makalam. Lain. Sebenarnya mah kijang. Iya. Hari di Lebak teh emang tanah alus.
Da emang halus dibelakeun oge tanah dinya Ya, subur. makanya cocok saya lokasi sini. Celiang. Jadi masalahna kieu. Jadi tanah teh mau dijual. Ah, itu barangkali ada punya orang lain atuh. Saya dia mau dari Ca. Anu sabaraheun Cetati. Nanti apa Cetati orang mana ieu teu bunguna? Kakaknya ada punya Cetati di sana tuh. Kieu atuh Jang. Engke we pilarian ka Lebak lah. Ya, saya mau Sugan aya jalmina di ditu. cek lokasi dulu tuh ya. Mun ieu kopi kumaha ieu? Atunya di saya pun heula ya na. Sok atuh tera mah. Nanti saya udah Jangan mah ngopi heula atuh ah. jangan keluarkan udut yang kata. Heuh da parahang urang kota mah. Gaya we unggul. Ini saya kesini lagi tuh ya. Ya siap. Sok lari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para lagu nonton motor dia parkir tarik ge mah. Ini parah nih. Put. Put. Tuh itu tahu tuh Haji Kabeh itu. Taput. Hari tama Haji teh pernah nyusul ke dia. Tinanya dah. Berat. Ah, cocok kayaknya. Ah, pas pisan ini mah buat nanam suung mana. Nyaput. Lega keneh sawan Haji mah. Tuh anu ngurak oge. Eta minta izin heula ka Haji. Lino. Ya Allah. Wow. Ya, ogat-ogatnya kayaknya ini luka bregna ini. Itu pegawai nusa itu. Ih, Haji KBG. Oh. Paji, Paji. Bulan saja. Oh, tumpang-tumpang ras Paji. Mohon. Sawah yang sebelah sana tuh. Yang sebelah Lebak itu. Heeh. Enggak bregna siapa itu? Di mana? Yang sebelah Lebak itu tuh yang katanya itu sebelahan Cetati itu. Oh nya eta nu sadana nu Haji. Oh nu pangkeun heula tuh. Oh. Haji. Saya teh kota Paji. Nun. Nu mana? Tah itu teh batas susukan ke dulu nu Haji sadayana. Ah, kebetulan Paji. Saya tertarik dengan sawah nu di Lebak itu tuh. Ya, kararasan ABG bade ngajual itu ding. Buat maksuung. Si Haji mah mulai. Maksudnya bade peryogi gitu. Iya, kebetulan saya panggil yang enggak bregna. Kedap-kedap. Ini parah nih. Cocok lah buat maksi ini. Mulai. Gana pokona mana kieu. Oke. Tapi kumaha ieu teh? Salaman jeung Haji. Ini Aya. parah. Sok tadi kalem 10%. Ini. Mohon dia teh Kang. Ya, apalagi nu sebelah Lebak itu tuh. Sadaya anak pokona mah kalem Haji ya. Siap atuh. Warisan ya. Warisan tunggal. Warisan tunggal teh naon Paji? Tunggal deh nyetutungnya gagal. Aduh. Iya, serius Paji. Bisa lagi butuh tanah ini. Kalem bukan jeung Haji mah, bukan nama beres we. Kang, ayo urang ninggal kartu yuk. Lega keneh, batukeun nu ageung nu Haji ditu yuk. Sebelah mana Haji? Kali dieu. Ayo gerak. Pati payuna sekarang. Ah, disuruh asurukan kieu Haji teh kumaha? Maneh langsung teh pasti punya sama itu bu. Oh. Sip atuh. Terus anjing. Ini parah nih. Oh, mangga Kang. Mangga, Asep, Haji. Mun mangga. Pakai. Kang, tecios kali itu ah. Iya tuh masa orang kota disuruh asurukan Iya, anu bala. Soalnya ke sana itu gamblung tanahnya. Kita ke sana aja yuk. Akhir 40% guys. Di daguan saya Ji. Nah, itu Kang. Cai liang itu cai nyusu. Mun orang Sunda mah. Oh, air nete ini teh. Iya, jernih ieu mah geus ditawar ieu ke basana teh. Nanti pasikeun ku Haji. Saya tuh beli sekalian lah. Ah, terbiasa kitu ieu mah milik masyarakat. Aduh, Paling eta tanah nu eta we. cek lokasi dulu Ji ya. Oke, silakan. Yang ini Ji. Hah? Yuk. Ya. Tanah ini akan dijual pas pisan. Atuh. Ya udah sih kana meureun Ji. Kan tenan. Ah, saya teh ngebat sampai ke atas. Ieu teh. Nya. Jadi entur.
Tuh gunung kan haji teh. Oh itu punya Haji. Iya. Abe. Ya ini susah deui. Oh. Kita rek dijual pabalatak teh tanahna ieu teh haji teh. Jadi gak keurus gitu tanahnya. Sanes gak keurus tadi di batur itu digarap. Yang cuman karunya nu mending pasiannya biasa nangke gitu batur daripada kotoran. Itu. Punya pisannya Haji ya. Ih, betul. Haji, Berapa hektar ini Ji? Sekabehnya ini punya Haji? genep, 6 hektar. cuma hilap. Maksud aja teh genep hektar. Periwai Haji ini. Haji atuh. Serius Ji ya. Lain kieu Kang. Cuma Yang pajanten. ya. Bisi bolai. Oh tenang lah. Jangan saya mah tenang, pokoknya aman. DP, Pantesan kekeranya dah wae gitu DP pandangan maksudnya. Mun, Iya tenang santai lah tuh. Ini udah rantas ini duit ini. percaya. Haram. Ngomong-ngomong, sabar tenang. Eta mah kedah engke sareng burang kali nu tadi nyariosna abi badanten. Oh jadi sekarang mah DP na heula gitu. DP hayang dihulakeun. Kumaha itu? DP weh dihulakeun. Nanti atuh Ji kelaanan. Haji, Ini udah gak sabar. Ji, tenang Ji. Kalau masalah uang mah, udah mah saya mah. Nyenan. siap. Jadi yang mana ini yang mau dijualnya ini? Ah, eta mah katun milih we si Akang bari nu mana, bari nu luhur, bari nu tengah, bari nu handap gitu. Saya cocok yang di Lebak sana tuh. Yo bebas lah. Jadi ini mah DP dulu ya. Oh siap. Hatur nuhun. Paling jadi kalau cek kasar mah. Oke, Ya, saya mau cek lokasi dulu Ji. siap. Mana si Marpu ayeuna? Bagi khas we, guys. Kang. Katun milih we nya nu mana-manana. Siap Haji. Masalah ukur mah anjing pageto deui mun Akang ka deui gitu. Iya siap, santai aja Pak Haji. Haji bade badanten heula sareng burang kali nu tadi. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kalah mantap hajinya juga. Hasil. Hasil Ji. Oh, kalau mayu. Neng, yang cai saacang warga we. Oh, mau yang saeutik can mangpat juga nama yo. Kumaha Ji? Itu Kang. Tuh di mana? Jadi itu we. Cai teh gede kan, meng bohong info ieu mah Meng. Bisa aja ke jalan tadi ieu mah. Di mana? Nu pon sawah urang tinggal itu. Oh itu. Heueuh. Tadi. Duh euy. Tanah Pak Haji teh. Heueuh ban. Tinggal emang naon ieu? Naon ieu aduh aing mah. Heueuh. Ban haji tadi ieu mah euy. Yang. Ada naon Kang? Aduh tujuh naon di dieu. Kan saya lagi nelo lokasi. Lokasi naon? Kan tadi saya udah nyari yos. Mau Beli tanah teh ya? Iya kan tadi saya udah nyari yos. Aduh, nah ieu mah aya pelang diri kusaha ieu, Meng atuh Meng. Saha ieu? Saha si Wah Haji? Aduh, Dijual. dijual kusaha. Nah saya mah teu dengan jual tanah. Da ieu mah teh kusaha teh apa? Kan saya. Dikabari. Aduh, kumaha ieu Meng? Udah jelas Kang nih, tuh. Ada plang. Tanah ini akan dijual. Yang ieu mah tulisan budak dan tulisannya teh kalau tulisan kieu, bajeng ieu mah lain nomor telepon saya, ieu mah nomor togel sia teh. Duh, Meng. Tahu bilang bisa di saya. Jadi saya kumaha ini? Si Akang we anggar jadi korban deui mah tanah juraga. Tanah saya ieu mah si Haji berenang. Paegan lupa dan dicipir ka ditu lompat. Astagfirullahaladzim. Saya mah teu tahu anu kieu menjadi laan aja naon ieu mah tanah saya atuh. Aduh, euy ieu mah teu bener pisan. Tadi DP sabaraha? gitar lah kurang lebih. Aduh, aing karunya teuing ditipu ku Haji berenang. Demi ampun. Anu make amplop tadi deh. Tadi Tadi nolong di duitan bebas kan. Eta duit eta, Meng. Aduh. Ayo makan tanah-tanah juragan. Eta mah aduh, jelema telugana naon, jelema saliwat ngaliwat kayak cai deh.
Malahan tadi teh ngomong nama geus wudunya. Heeh. Ayah haji gitu patutnya. Karunya, aduh, aing jauh-jauh. Ini bagaimana kumaha ini urusanna ini? Urusan naon cenah Meng nya? Apa? Urusan naon? Uang aing mah. Ada urusan yang saya mah. Uang aing ya apa? Yang penting mah tanah saya mah napal di dia. Aku lapor uang aing mah. Peangan kasih hajinya. Ayo Meng, ulang meang gitu Meng, terus. Oh, aing mah. Dieu wae aing mah. Uang aing ji. Bang, kumaha nya uang aing mah? Aduh. Aing mah. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Duit uang aing aduh, lapor aing.